Kang naon tuh dulu itu mual ceitoh mual aman Pak. Kang naon tuh dulu si Iis baik eta malen kadus ieu aing kitu kunaon aing malen teu hayang puguh ngaji malah aing kitu kunaon sia mau ngaji aing malen teu hayang ngaji teh aing kitu kunaon sok panas neuleuh bobogaan tatangga atuh eueuh gawe bobogaan tatangga di tempoan henteu Kang eta ningali nu ciis beuheung ayaan pan sia ge boga beuheung mah ieu maksudna nu iis mah aya kongkorongan landung aya nu sia aing mah hapur we wungkul wayahna isuk-isuk oseng kangkung wayahna berang-berang oseng wayahna sore-sore wayahna dengan sangu unggal poe isuk-isuk berang-berang sore-sore tos magrib aya keneh hanutkeun deui nyaho boga salah kita pagawean supir boga salah kita pagawean tukang di desa nya atuh rek gawe teh jiga geuyeub apu
Abi masuk langsung dina pabrikna. Astagfirullah. Istighfar, istighfar. Engke-engke deui lamun ngaji ulah deket sumur, heeh. Aing sieun kasurupan da budak. Bo daramang. Lain teu balik teu Pak MUI oge teu bulurahnya sarua dibere cai herang kabeh. Mun katampona ku panitia begeutna jiga cupang meureun. Ibu lurah sakitu gelisna disebut cupang. Karena ini jamaah Pak Kiai yang apa namanya dominan lebih dominan ibu-ibu. Karena di mana-manapun yang lebih antusias itu adalah, padahal nu kudu daek ngaji mah bapak-bapak. Sab ai bapak-bapak teh pamimpin dina keluarga. Kumaha jadina lamun pamimpin nyaeta salaki lalaki mimpin kulawarga dina kaayaan bodoh. Rek kumaha ngabing-bing nu jadi pamajikan. Sementara lalakina bod. Rek kumaha pamajikan ngabing-bing anak lamun indungna bod. Arek kumaha anak bakti kanu jadi kolot lamun dibimbing ku jalma anu bod. Ayeuna nanya ka ieu ka diri urang masing-masing, rumasa teu urang bodoh. Matak lamun urang rumasa jadi jalma bodoh ulah eureun ngaji. Di mana wae aya pangaosan diajak ku Pak MUI, diajak ku Pak Kiai Yusuf, diajak ku Pak Kadus, diajak ku Ibu Lurah ngaji supaya urang hirup barok. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Bo ngeunahna jalma nu kersa ngaos neangan ilmu teh nyaeta Allah moal ngalungsurkeun perkara kecuali opat rupa. Hiji, Allah ngalungsurkeun katenangan dina hirupna.
hoyong tenang hirup. Lamun urang hoyong tenang hirup nyeni masagi tentrem maka sesakeun waktu keur sing aya sasir sabeunyereun keur nyaangan alam dunia teh poek alam dunia teh ilmu nu nyaangan nyacunya nya mentak urang ayeuna ieu mudah-mudahan disarangan ku para jalmi-jalmi anu saleh anu mulia muga-muga urang kacandak mulia. Teruskan wa ghasyiyatuhumur rahmah nu kadua bakal dibere rahmat. Jalma nu daek nuntut ilmu bakal disarangan ku rahmat ku rahmat eta hirup urang teh moal telanjang tolonjong dibimbing diaping dijaring iya orang benteng anu sayang sapapaosna hirup diaping dijaring ku rahmat Allah anu jadi wasilah salamat dunia rawuh akhirat pangaresana ibu lurah anu bager kumaya ibu lurah bager henteu ke lamun di tengah lamun ibu lurah nyawer berarti mun teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean beak sesati subang meureun jadi hoyong salamat lamun hoyong salamat ulah jauh ti para ulama pulungan ilmuna sanajan ulama na can bisa ngamalkeun kan dina hal ilmu mah urang fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan hirup mah kudu daek silih tulungan ta'awanu 'alal birri wat taqwa silih tulungan silih caangan kitu cek kartos teh wa haffathumul malaikah nu katiluna ku Allah bakal diutus malaikat keur jalma-jalma nu sok daek ngaraji supaya hirup nanti tentrem aman dijaga ku malaikat ditingker eta urang ku malaikat supaya hirup urang dam lain cara boga masalah ngan setiap urang boga masalah teh teu dibarengan ku aral subah saestuna naon setiap jalma hirup pasti bakal kadatangan masalah keur naon keur ngadewasakeun diri nah eta jalma beki deket jeung Allah atau beki gitu. Lamun cek cicih cangkuri leung mah coba anu ngabaku moal nepi pikeun jalmi mangrupa-rupa dodoja ti Gusti nu maha suci hampuran serada belel ieu mah atuh aya 5 poe can balik jadi jalma daek ngaji mah lain tara boga masalah ngan setiap boga masalah salalu ku Allah dituyun ditulungan lantaran hirupna disarangan ku nu terakhir Allah bakal nyebut ngalem ka jalma nu sok ngaji di payuneun makhluk nu caket sareng zat Allah di hadapan malaikat disebut mimin yoyoh entin encum esih eha etin disebut nur kadinya aya cek nur iis kadinya aya cek iis mana iis mana mana lain kunaon aya ngaran iis lalintuhnya anu alit begang atuh gitu mah nah jadi sidik tak urang bu mulang ti dieu teh mawa opat berkat hiji dua rahmati lo naon atuh lain barho nu kieu mah hiji menang katenang
matak cirikeun bulurah jalma nu dek ngaji mah tenang ulah aneh lamun keur sabot ngaji aya jalma eta teh saking geus meunang katenangan eta teh ulah diganggu eta teh lamun oce nempo jalma gigireun nundutan tong diganggu sidik eta teh geus meunang betul. Oh mantep. Dua, kenging rahmat Allah. Tilu, dijaga ku malaikat. Opat, disebut ku Allah jalma-jalma nu daek ngaji payuneun malaikat. Tingali hamba aing daraekan. Eta jalma daraekan tingali. Padahal mah galedeh hutangna eta. Para sepuh sadayana alhamdulillah al-fakir Ahmad Royani al-Bantani biasa sumping ka dieu wasilah pangarsal mukarram Pak Kiai Yusuf muga-muga kacandak mulia ku kamuliaan urang dieu kacandak soleh ku kasolehan urang dieu atuh ieu urang kumpul ngariung muga-muga kaasup riungan anu eling ka Allah amin termasuk urang sadayana nyontangkeun waktos kanggo milarin ilmu lantaran dina poe kiamah asyaddun nasi hasratan yaumal kiamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu jalma anu paling menyesal isukan dina poe kiamah nalangsa balangsak susah kaliwat susah eta jalma paling hanjakal nyata jalma anu ongkoh kaburu salila hirupna ngaji tapi teu daek ngaji mantak mihape ka urang dieu sakumaha resepna ngaos peuting ieu keukeuh nu kudu dipinuhan majelisna mah ustad urang di sakumaha euceul resepna ngaos jeung abdi peuting ieu keukeuh nu kudu dimuliakeun dihormat diajen dituturkeun mah kiai satem sanajan euceul aneh sono ka abdi punten abdi mah ibarat makanan tambah sementara kiai urang di mah ibarat sang urang dia lamun teu manggih roti saminggu gering moal tapi urang dia lamun teu manggih sangu saminggu jengkeng tah itu dengein udah euceum mah penyakit tapi hewaeun aya jeung nu ustad jeung nu jauh meni hayang diparoto ustad jeung nu jauh mah meni foto ai ustad nu deukeut mah teu hayang aing oh gitu atuh aing hayang diparoto eta atuh sabot di Purwakarta ieu jadi cing di Amis cing di Ciamis mah aing nya eueuh nu hayangeun boror batur pamajikan teu hayangeun gitu nyambungnya oke kita uji kekompakan dulu antara laki-laki dan perempuan mana ini yang lebih kompak betul karena kalau dilihat dari segi kuantitas ini wanita paling dominan iya Pak MUI lamun awewe kiih kabeh palit lalaki mah iya saking loba-lobana mata kurang coba iya suara mana iya hai ibu lain gitu jendol aya naon gitu siap hai ibu awah nanaon sih kumaha daramang atuh dagoan meh anggeus heula ulah wakanya langap ih pihewaeun siapa miluannya hai bapak sing aing hayang bare mik aing mah hai bapak bener iya benar bu saking seriusna ngajalankeun tugas gitu bukan sombong beliau bukan tapi profesional dalam melaksanakan ibu mah teu apalnya tuh atasan di juru mau lotot ka manehna tuh sia mau dipake deui ku aing cil lamun cari umur kitu nya mangnya naon bulurah di lembur urang
Eta budak sa katincak. Jatuh cerek mulang ti heula mah tuh balik bece. Tuh kudu nyiwitan budak. Jadi lamun di urang aya kadaek, di urang aya nu boga prestasi, sekecil apapun, sesederhana apapun prestasi kadaek jalma, tongkoret apresiasi. Tuh. Tongkoret apresiasi, balik tak bere ruang supaya lebih potensi akan berkembang kalau kita memberikan apresiasi kepada. Kenapa? Karena manusia selalu punya kepentingan. Semakin besar potensi, semakin manfaat, semakin luas. Insya iya di antara urang keur ngagedean potensi naon keur meungkeut hate-hate jalma mukmin supaya daek ngahiji, supaya jadi rahmat. Para sepuh sadayana jalma nu kumandang hirup di alam dunia teh nyata kabagi dua, aya nu poho ka Allah, aya nu eling ka Allah. Jalma nu poho dina Al-Qur'an disebut aya dua bahasa teh, hiji goplah, kadua nisyan. Nu poho nu goplah disebut poho ka Allah, nu nisyan disebut poho kana janji, kana amal. Kunaon jalma goplah poho ka Allah, kurang iman. Kunaon jalma nisyan poho kana janji kana amal, kurang tekad. Oh. Aya di nu saban waktu ngajanji mere janji tapi poho. Aya. Insya Allah cek pokoknya poe Sabtu dibayar insya Allah. Di teang Sabtu eueuh. Teang Senen Rebo. Campeurkeun Rebo Seneng. Teang deui Senen Rebo. Nepi ka disebut Mang Bonen. Saya eta sering ngahariwangkeun nya. Coba budak nang lakban hiji. Matak ieu urang ulah kaasup jalma goplah. Aya nisyan mah ada karakter jalma. Karakter jalma mah al insanu mahalul khata wa nisyan. Karakter jalma tempatna salah jeung poho. Tuh, matak lamun aya nu ngelingan teu kudu ambek. Aya nu mambatahan, aya nu nasehatan teu kudu ambek, balik tak kudu nuhun. Sebab karakter urang mah tukang po bieu ge pan ditanya obat perkara pan hulang-hulang. Tuh, makana eueuh ulah nyak nyek bae geura dengein. Jadi arek abdi heula nu nyarios atawa eueuh heula? Abdi heula nu nyarios atawa eueuh heula? Abdi heula. Kalau saya dulu yang bicara, please menjedog. Oke? Lain kuna naon pangarsa. Aya ibu-ibu mah karakterna pan geus moal jauh tina tilu perkara. Hiji aya nu kawas soang. Dua nu kawas entok. Tilu kawas meri. Nu kumata kawas soang. Tah eta nu sok garandeng. Teu kop manggih balad, gandeng teu nyasahkeun naon. Mubalik ngomong main ke milu abdato sarua. Giliran be ditanya mulang ngaji, teh mana cek ngaji lah. Kahartieun teh rame. Ngabahas naon cenah bieu nya kitu we. Di mana-mana ge ngaji nya kitu. Padahal mah lain teu ngadengek, lain-lain eta maehna, lain teu ngarti, teu ngadengek. Ngobrol wa lamun eueuh moal ngupingkeun minimal ulah ngaganggu gigir bisi nu gigireun teh keur diajar tob neangan nyaangan hat keur neangan jalan kumaha ieu tobat carana tah kitu. Henteu ai gandeng mah ngan kawas bebek entog. Ai gandeng mah henteu ngan teu kaup ngarendeng jeung besti. Nur jeung Etin. Ting kecuwis bae. Ting kecuwis. Iya gitu sama.
Itu pikir teu di mana ibu-ibu mah penyakit mau leungit rek di masjid rek majelis taklim. Gerang ke gerang mulang ti dieu ting kecewis ngomongkeun aing eta gerasa. Gerang rame ku rame nah pasti diomongkeun. Komo teh rame mah cenah gagal cenah tahun ieu mah. Pak Kiai eta gagal cenah panitia. Ti mana budak tak? Ti Ciamis jauh-jauh. Meakeun duit cenah. Nah sia meni protes emang nyumbang. Unggal tahun nya aing mah nyumbang. Emang cuma sabaraha duit meni karugian kitu. Di mane? Nyumbang di mane? Komo eta Pak Kiai lamun ibu-ibu geus teu panuju ka salaki teu di mana nyeusuh nama ibu-ibu teu panuju ka jalma henteu ai gandeng mah nganting keceuwis kieu bibir teh gerayo. Si itu pagawean teh tinggal cuy sih ngomongkan nu katilu Pak Kiai henteu ai naon mah gandeng henteu si eta mah ting kecuwis atuh jah henteu ngan si eta mah gagayem teu eureun-eureun. Terusin aja Bu Lurah. Iya. Mumpung aya Bu Lurah pan aing mah eueuh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai mohon izin ya. Ini untuk kita semua sebelum kita mulai, mari kita bersihkan dulu noda-noda yang ada dalam hati kita dengan membaca sholawat. Serius aing maca ya. Ayo aja nyecerikeun naon. Ya. Sebelum kita mulai, kita bersihkan dulu noda yang ada dalam hati kita. Rereged nya. Nu aya dina hate urang gitu. Urang piceunan. Mudah-mudahan sholawat nu diaos ku urang mawa palid nya kokotor nu aya dina hate urang. Anu teuas jadi leuleus. Leuleus lain ngulahek tapi leuleusna lembut. Nya. Hatena jadi lembut. Amin. Anu hatena kotor jadi bersih. Anu nuju usaha sing barokah. Nu nuntut ilmu sing manfaat. Anu nuju gaduh hajat dikabul. Anu keur nangtung mudah-mudahan dikabul hajatna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله وكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا نعم المولى ونعم الناصر يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي واغفر لنا ما واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. Yuk sasarangan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan hirup urang termasuk hirup anu nyaangan kuburan kolot, lain hirup anu moekan kuburan kolot. Matak lamun rumasa diri can bisa mulang tarima kanu jadi kolot, rumasa diri urang can bisa mulang tarima kanu jadi guru. Yuk ulah wani-wani ninggalkeun sol. Lamun urang dia rek maksiat pek impleng heula, tetep pamentu ibu Rama. Mun urang dia rek maksiat tetep pamentu kolot, tetep pamentu guru. Lamun urang teu sieun ku Allah, teu isin ku Allah, atuh isin-isin ku saha? Ku guru. Teu isin ku guru, atuh isin-isin ku kolot. Ieu ku kolot kitu isin puguh paeh tah hate. Naon cenah? Paeh eta hate. Penta ka Allah. Eta mah kudu ka Allah mentana. Tulung ka Allah. Nu bisa nulungan kecuali Allah. Tapi sajalma nu maca sholawat Allah bakal ngabulkeun. Allah bakal ngabulkeun hajat eta jalma. Ku kamuliaan Kanjeng Nabi. Betak lamun rumasa urang gede pangabutuh sing remen maca sholawat.
Bu ibu dina raraga urang Isra wal Mi'raj sok dicaritakeun aya lalampahan Isra Mi'raj mah nya kitu bulurah. Lalakon Isra Mi'raj mah nyaeta munggaran parentah salat. Rasul di Isra sareng di Mi'rajkeun teh adalah substansi daripada parentah salat, menjemput perintah salat sekaligus hadiah nu can pernah dibikeun ka Nabi jeung umat nu sejen kecuali ka Kanjeng Nabi jeung ka urang salaku umatna. Maka urang kudu ngarasa atoh bunga ku Allah diistimewakeun kacandak istimewa ku Kanjeng Nabi. Lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj maka moal leupas tina tilu perkara. Hiji ma qabla, dua ma ingda, tilu ma ba'da. Aya peristiwa samemeh Isra Mi'raj, aya peristiwa nalika Isra, aya peristiwa sabada Isra. Salah sawios anu melatar belakangi Rasul Isra wal Mi'raj adalah Rasul pada saat itu dalam keadaan bersedih. Maka tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Rasul bersedih? Karena Rasul ditinggalkan oleh beberapa orang tercinta, diantaranya Siti Khadijah dan Abu Talib. Siti Khadijah adalah istri tercinta, Abu Talib adalah paman Nabi. Maka Rasul memiliki rasa kesedihan. Sami pada dasarnya Rasul ge manusia biasa cek. Ngan Rasul mah jalmi nu ditunjuk langsung ke Allah nampi wahyu. Itu yang membuat Rasul istimewa. Itu yang membuat Rasul mulia. Rasul langsung dipilih ke Allah sebagai makhluk paling mulia sakolong langit keur teladan kangge urang sadayana. Tapi Rasul oge ngagaduhan a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan. Atuh lamun ngantuk Rasul oge kulem walaupun lam yahtalim. Naonana Rasul mah panona mah naon? Peurem, hatena mah beuntak. Panona mah peurem, hatena mah beuntak. Awas Rasul mah beda jeung urang. Ai urang mah panon molotot, hate mah naon? Peurem. Kok malah mun keur peurem kabeh milu kerek. Urang mah ulah komo di kasur keur ngaji ge. Oke. Urang mah beda. Di deuleu emakna, di deuleu bapana, di deuleu anakna di deuleu mitohana atuh sarua ngerek. Ngan heueuh maklum geus eueuh tuan apem. Rasul oge sedih nalangsa dikantunkeun ku bojo sareng mamang. Turta eta dua jalmi adalah salah sawiosna benteng dina naon, dina keamanan Rasul, dina dakwah. Dua orang inilah yang menjadi backing Rasul di Mekah. Can warnieun keur aya keneh mah saatosna pupus rada we cologog tah kafir Quraisy dipimpin ku wawalak Abu Jahal. Maka Allah bermaksud menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sekaligus menunjukkan kualitas kemuliaan Rasul sampai beliau diberikan hadiah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi dari Masjidil Haram ke Masjidil. Pertanyaannya, kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu? Kemudian dari Masjidil Aqsa baru ke langit, baru ke Sidratul Muntaha. Naon teu bisa ta Allah ngangkat langsung di Masjidil Haram? Mampu Allah. Lain teu mampu Allah ngangkat Nabi langsung di Mekah. Lain teu bisaeun eta Allah ngangkat Nabi Mi'raj Nabi di mana? Di Masjidil Haram. Lain, tapi ieu mengandung pelajaran keur urang. Aya Isra, aya Mi'raj. Isra adalah perjalanan horizontal, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Maka ibadah urang ge aya nu bersifat horizontal, aya nu bersifat
vertikal pun ka urang dieu lamun rek hirup merenah luyu jeung papagon agama nuturkeun syariat Kanjeng Nabi ulah kagok sing saimbang beresan horizontalna beresan vertikalna aya kitu aya jalma salat mah osok jeung tatangga teu akur aya mana beungeutna aya jalma eta jalma gitu ngaji mah osok duha daek koretna 17 setan aya oh aya si eta mah saking ku koret kota hitut diampet jambung sieun ka ambeul ku batur ih oh naon itu lain koret cenah ustad kami masieun cenah dia bisa dipolototan oh nya atuh keur ngaji kieu hitut mun pada molototan kecuali nu beunghar nu hitut moal aya nu miskin nu pakir eta pasti polototan koplok modal harapan aing nyingka atuh rek mejus maka ditu ih aing coba ieu pejus maneh mun pait pahang kieu ngadahar naon atuh sia batuk luhur batuk handap batuk komo aki-aki mah gok batuk gok hitut ulah batuk aki-aki mah ngaranna beuki kolot eta jalma beuki lemah beuki kolot beuki atuh heuh kieu aki-aki mah hitut dicawad ku saha ku incuna ge ih aki mah abah mah ongko kieu ge hitut kumaha cek akina cerdas da tukang ngaji akina ge ih ceng jang ulah gagabah kieu teh hitut teh endah naon sababna ari kieu hujan hitut guludug atuh hujan guludug mah moal sida moal tulus betul pun teruskan jadi urang sadayana kahutangan iku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mati-matian membela umatnya untuk meringankan perintah sholat. Hei, nusok ngongke-ngongke, nusok leuir, anu sok kaburangan, anu sok berat karena pagawean, anu sok berat karena dagangan, lurah berat karena rapat. Oi rapat dipentingkeun salat diengkekeun. Padahal cenah rek masalah jeung umat moal maslahat lurah lamun ngengkekeun salat. Haram dempak moal. Ulah pepi batuk. Ya, matak ieu mah beres Isra Mi'raj pa lurahnya. Bu lurah beres Isra Mi'raj. Kumaha ceuk lurah? Prit urang skor rapat. Kenapa Bu lurah? Salat dulu. Kenapa? Karena kita sedang mengusahakan kemaslahatan. Bagaimana mau maslahat kalau diri kita sendiri kita tidak tolong? Betul? Nah, jadi naon dipiteh poho deh. Atuh gara-gara saya tak kaharep. Nah. Jadi Kanjeng Nabi geus mati-matian membela umatnya untuk meringankan kewajiban sholat. Ai kitu kapan jenis nama 50 sholat teh begitu Kanjeng Nabi lungsur ke langit ke-7 teu nanaon. Oh saur Nabi Ibrahim teh mulia anjeun mangga lajengkeun mudah-mudahan sing amanah lungsur ke langit ka-6 pendak jeung Nabi Musa menang naon Nabi anu mulia menang naon dulur anu soleh saur Kanjeng Musa Nabi Musa teh kumaha saur Kanjeng Nabi iya alhamdulillah kami narima perintah salat sabaraha waktu 50 Muhammad geura uihan deui unjukkan ka ditu keur umat anjeun karunya hadualayeuh kami pernah merentahkan perkara anu kurang ti sakitu umat kami teu kuateun padahal umat kami awakna galede tanagana bedas umurna paranjang
atuh mangkane umat anjeun mah awakna leutik ipis ka imananana lemah tanaga ngan galedeh hutangna. Singkat cerita eta Kanjeng Nabi nyisa 5 wak tina 50 jadi lim sabaraha kali uwihan, sabaraha kali uwihan, 8 kali uwihan Kanjeng Nabi bulak balik tah mikiran umat bisi teu kuateun kilang bara cah urang Karawang mah kitu kilang kitu ge eta urang kacarucut keneh subuh kesiangan zuhur kecapean asar ketiduran maghrib isya dasar tukang molor kilang kitu ge eta urang 5 waktu kacarucut kenehnya salat teh nu sesa di pasar nu sesa di kantor nu sesa di sawah encan ibu mah teu sa emplud-empludan nyeusuh beberes imah nepi ka poho waktu sok geura ibu di imah geura dat moal reureuh moal reureuh betul nya mentak sakali waktu salat mah reureuhkeun salat eta teh jeung reureuh urang karunyaeun Allah ka urang kitu sabenerna mah bo tah mantak jalma salat maka eta sarojeng nyucikeun jalma salat nyucikeun diri sehingga jalma anu dawam salat hatena suci diri na suci naha sebab ari fungsi salat teh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ai salat teh fungsina keur nyegah tina perbuatan keji jeung mungkar ya nada widi. Jadi sapapaosna urang mah kedah nyucikeun nyucikeun dir sebab lamun zaman ayeuna teh fenomena zaman ayeuna loba jalma sibuk ngalus-ngalus jasad poho ngalus-ngalus hate dohirna di alus-alus ari batinna dipopohokeun model ece bisa ngurus awak anak akhlak nama teu dipalire naon molotot ka aing bo nuhun pangarsa hayu sing saimbang naon sebab lamun teu saimbang tingali jalma nanggung beban yuk gerak ka dieu supaya bisa meningali semuanya. Ini harus dikonfirmasi, kalau tidak dikonfirmasi akan sangat mempaurkan. Ayo lamun jalma nanggung beban manggul rancatan pananggung sabaraha bebanna 2 payun hiji pengker hiji gerak tingali jalma nanggung teu saimbang tonggong bengkung lempang kokoloyongan kawas nu mabok. Begitulah perumpamaan orang yang hidup tidak seimbang gitu. Dohirna diurus batinna henteu awakna di alus-alus akhlakna henteu sehingga anak urang ka Allah suul adab ka Kanjeng Nabi suul adab ka kolot suul adab ka guru akhirna naon manfaatna tanya ka urang ragap hulu angen ya salila urang hirup ayeuna timiti balik nepi ka ayeuna naon manfaat urang seorang bapak naon ye manfaat spesifikasina manfaatna naon ye keur anak bisa teu urang jadi tongkat keur anak bisa teu urang jadi tuturus keur anak taros ibu naon manfaatna keur anak naon gitu. Maka ulah hayu we ngalus-ngalus urang dohir poho kana ngalus-ngalus batin lamun aya jalma berat sabelah dohir diurus batin henteu kitu eta teh perumpamaan teh kitu ceuk salawe mah 25 angeun kacang na pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Bo bo perumpamaan jalma anu berat sabelah ngan
ngalus-ngalus dohir, poho ngalus-ngalus batin gitu. Awakna diurus aya ruhna henteu. Famisa luka kal majdumi labisa siyaban jadidatan wa yakhruju minhu alqaihu wa yakhruju minhu alqaihu wasodid. Jalma anu ngan ukur ngalus-ngalus awak poho ngalus-ngalus ruh batin teu diurus seperti awak nu boga penyakit borok ngan katutupan ku baju alus. Baju nama alus anyar jadi datan anyar baju nama alus ngan di jero baju teh katutupan ku baju borok nanah jeung getih malacah gitu eta. Numawi yuk urang sadayana sing waspada sibukeun memeres awak sorangan ulah ngurus awak bat betul sabab awak urang ge teuing salamet teuing gitu. Hiji we perkara salat urang ge teu leuwih alus tibatan tagening. Maka sing sieun kana ancaman Kanjeng Nabi aya 3 golongan anu eta jalma salatna moal ditarima. Aya sabaraha? 3 golongan jalma nu salatna teu ditarima. Boro-boro ditarima sajengkal dina luhureun sirahna moal diangkat ku malaikat. Gara-gara naon? Sajengkal ge moal diangkat bu salat urang. Nu mana eta? Hiji rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Lalaki nu jadi pamimpin tapi nu dipingpina mika ngewa ka manehna. Jalma nu jadi pamimpin tapi nu dipimpinna mika ngewa. Naon sababna? 3 alasanana. Hiji jahilun bodoh. Gara-gara kabodohan eta jalma jadi pamimpin cilaka nu dipimpinna. Gara-gara kabodohan eta jalma jadi pamimpin madarat eta. Lain ngadatangkeun manfaat madarat. Lalaki mimpin keluarga gara-gara bodoh madarat tah pamajikan, madarat anak. Jadi korban. Kullukum ra'in, setiap orang adalah pemimpin. Ditanyakeun eta teh ku Allah. Urang sorang ge mimpin awak urang teuing salamet teuing henteu katambahan ku anak jeung pamajikan. Ya Rabbana ya Karim. Mudah-mudahan urang ditulungan ku Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Nu kadua fasik. Gara-gara fasik tukang nyieun karuksakan, tukang nyieun onar. Gitu. Nu katilu ahli bid'ah. Di luar eta teu meunang urang hewa ka pamimpin. Kartos bo. Dua. Wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Awewe anu sare nah ning nang awewe anu sare manehna sare sedangkeun salakina marah ka manehna gara-gara naon teu taat kana jadi salaki. Ulah wani-wani sare ece lamun geus pagundrang jeung salaki geus pasalia paham jeung salaki rea omong jeung salaki ulah wani-wani penta heula hampurana bisi ece keur sare mah cilaka. Kalah nepakan batur dulu aneh Pak Kiai awewe mah gitu. Ongkos seri tapi beri nepakan tongkong batur cuk urang mah seri masih bae atuh. Emang salah satu fenomena eta aneh awewe mah seri wah pak tongkong batur pak gitu. Eta memang keanehan awewe. Nu kadua ya keanehan awewe mengkol saeutik bulurah kunaon sebab awewe lamun make sifat make halis bari calangap henteu kumaha sok geura dilekeun awewe make sifat make alis
Oh, da ieu nu halisna karandal ieu menang calangap ieu. Heeh. Sok. Komo lamun make maskara ngandalan bulu mata. Henteu kumaha. Atuh aing boga pamajikan. Nanti bisa kita tabari balem. Refleksnya. Matak nu halisna kandel tak ieu mah halisna halis konvensional. Anu ipis halisna eta mah halis BPJS. Nu katilu awewe mah eta keanehan awewe lamun selfie pasti dengdek. Oh. Sok rek ngomong naon sok. Sok rek ngomong naon. Sok gaya favorit teh kieu. Sok dia lagi apa pasti kitu. Tapi mun kitu mun awewe teh rame. Pun. Jadi naros ka ibu, hoyong ibu salat ditampi. Hoyong salat urang salamet. Pastikeun ulah ngaluhuran ka salaki. Ulah sok teu ashat. Ulah sok ngarumasa dianiai. Jasa salaki ge sarua capek. Meureun euceul mah teu nyaho, lamun salaki keur di luar, di lembur batur ya kos aing ayeuna. Atuh heuh ya aing lain jelema senang lain naon. Lamun jelema senang moal puting-puting dengan kejo ka lembur batur. Ih, mana tak kori, mana nya? Heuh nya. Tuh, arua. Bo. Jadi dina rumah tangga eueuh saha nu pangcapena eueuh kabeh oge cap. Hanya disitulah kita harus saling menguatkan kasih sayang di antara sesamanya. Silih salahkeun moal aya anggeusna itoh moal. Aya ceu itoh aya. Hah? Ibu dusun. Aduh, hampura, Bo. Bo. Aman Bu ya? Bo, bersanda. Aku bercanda loh, Bo. Oh, lain itu ieu lah, itu ieu mah. Pak mana Pak Dusuna? Aduh, aing. Pak Kiai, mohon maaf, nanti saya tolong dijajab ya. Sampai ke perapatan loh, Pak. Ya. Aing sieun dihadang ku Pak Dusun. Aman, Pak ya? Aman. Sudah ada ngabejaan. Iyo. Bo, hoyong diterima salatannya. Ulang ngaluhuran salak. Oh gitu. Pernahkah ibu berpikir ketika suamimu bekerja di luar, dia menunda lapar dengan oke jelly drink? Eta rek dahar ge ditunda. Lain teu mampu ieu eta salaki euceuk ka nasi padang ka restoran lain. Teu boga duit. Ngan dina perasaan setiap laki-laki pasti hayang nembongkeun ka naonna kemampuan salaki. Embong disebut lalaki burut mah embong. Kapan heuh cenah tekop nempo salaki teu usaha. Nempo be lalaki ngarengkol. Kumaha ceuk ece? Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngalabelut, kadohong aing kadohong gableg salaki kanu burut. Da lain teh hayangeun salaki ge eta boga pamajikan. Naon? Reuncem, kongkorongna landung, lain teh hayangeun. Belum saatnya. Belum waktunya. Belum. Heeh, atuh dagoan we nepi ka paeh. Laki-laki mana yang tidak ingin membuat wanitanya bahagia, betul? Hanya hidup butuh proses, guys. Betul? Jangankan perhiasanmu, bunga saja yang mekar di taman butuh waktu kok. Coba-coba bunga nuker kuncup bunga dipaksa untuk mekar, rusak dia, hancur minah, rungkad siti. Betul. Nah, jadi ulah maksa kasalaki. Kang, naon? Tuh dulu itu moal ceitoh moal.
Aman Pak. Kang naon tuh dulu si Iis. Baik eta malen kados ieu. Aing kitu kunaon? Aing malen teu hayang puguh ngaji malah. Aing kitu kunaon sia mau ngaji, aing malen teu hayang ngaji teh. Aing kitu kunaon? Sok panas nu bobogaan tatangga. Atuh eueuh gawe bobogaan tatangga di tempoan. Henteu Kang, eta ningali nu ciis beuheung ayaan, pan sia ge boga beuheung mah. Ih, maksudna nu iis mah aya kongkorongan landung. Aya nu sia aing mah hapur we wungkul. Jadi kumaha maksud maneh? Atuh hayang kami ge make nu kitu. Komo eta ceun neni, aya neni. Bo, curugna ayaan pan sia ge boga curug mah. Bo, wanita yang terlalu menuntut kepada suami, maka tak ayal kadang-kadang banyak laki-laki dia aya naon? Ketika seorang suami terlalu banyak menerima tekanan dari istrinya, hayang inilah itulah, lipena rupa-rupa, bedakna rupa-rupa, bajuna rupa-rupa, watu salakina paru-paru. Terlalu banyak tekanan dia. Sok nyapunya akhirna teuing duit naon kita salaki laras. Maksudna kunaon ce? Poinna kieu lah. Lamun ibu-ibu hoyong ditarima salatna, ulah suul adab kanu jadi salah, kanu jadi salaki. Awewe nu sare sedangkeun salakina marah ka eta. Kamanehna kunaon salakina marah teu taat euceuna teu taat lain manut ka salaki cenderung egois mentang-mentang karesepna naon mentang-mentang karesepna oseng kangkung da eta mah teu ganti-ganti menu teh wayahna isuk-isuk oseng kangkung wayahna berang-berang oseng wayahna sore-sore wayahna dengan sangu unggal poe isuk-isuk berang-berang sore-sore tos magrib aya keneh hanutkeun deui nyaho boga salaki teh pagawean supir boga salaki teh pagawean tukang di desa nya atuh rek gawe teh jiga geuyeub apu. Kapan tunduh ijem betul atuh ustad buka salah kita ustad rek mere pengajian batur dibere kangkung di kangkung deui atuh pan jadi kayak Pak Jainu jadi kuyuk Jayadi bo jadi naros ke orang dia sakali deui hoyong deui tarima salatna hoyong lulus salatna pastikeun urang ulah kaasup awewe anu nusuz kanu jadi salah anu ngabantah karena perintah salah. Selama suamimu tidak memerintahkan untuk maksiat, jangan melihat jangan bantuan aing gitu. Selama perintah suami tidak memerintahkan untuk maksiat, ya lamun salaki tidak menitah untuk maksiat naon atuh kalau mun salaki tidak menyuruh untuk maksiat atuh hampura poho. Selama suami tidak menyuruh untuk maksiat, nah wajib awewe taat kalau jadi salaki. Paling anu batuk tuh ibunya batuk minum keramik tuh banyak wanita unggal poe sholat unggal waktu sol tapi gening sholatna teh dianggap run saking kuruntahna malaikat embungeun ngangkat dikira mana kana eta sholat orang diangkat dibawa ka langit kahiji begitu nepi ka langit kahiji oh ieu amal saya amal cek nur urang mana urang benteng
benteng mana Purwakarta tingali ieu amal Cek Nur meni ruhai alabatan panon poe di dinya aya salat aya infak aya sedekah aya umroh dibawa ka langit kahiji amal saya Nur mana benteng kumaha cek malaikat penjaga langit kahiji sama dunia tong dibawa ka dieu amal nu kitu mah nah sebab ieu amal Cek Nur kacampuran ku gibah nang ning nang nah ning nang mana tukang gibah mana cung mana tukang ngomong ke jalma sok iya kawal gibah kudu mikarempan anjeun kana dosa gibah kudu sieun kana dosa gibah Allah moal ngahampura dosa gibah lamun ece can minta dihampura ka jalmana sok sabaraha kali ece ngomongkeun bulurah ulah api-api buruk mumpung aya jalan mana penta hampura jeung penta duitna mumpung aya jalan mana sok cek Allah gampang ka aing dia meta hampura tuh geura meta hampura tuh ka RT atuh hot awak RT ngebul biak diaromongkeun giliran meuti menang BLT beak RT dicahcer palebah menang BLT poho ka RT eta eueuh menang BLT inget ka RT henteu aing ge nyaho ieu nyabunya oh amal saya dibawa ternyata amal teh teu bisa naik ka langit kahiji teu lulus cek malaikat kami malaikat anu ditugaskeun ku Allah keur nyortir mariksa setiap amal nu rek dibawa ka Allah teu bisa ngaliwat pintu langit pertama lamun aya kacampuran gibah ngomongkeun Eni ngomongkeun Iis ngomongkeun Nur ngomongkeun Eca ngomongkeun urang oh silih omongkeun maka stop migawe gibah lamun hayang salat urang wusul ka Allah tembus langit kahiji urang tembus lantaran suci murni eueuh gibahan tuh miti ngomongkeun salaki tuluy ngomongkeun mitoha katiluna ngomongkeun dulur salaki naon oh akeun wae da dulur ieu da kinjem duit paling anehnya oh ibu-ibu mah ai ka salaki nyaah ibu mah ai ka salaki mah ngajena nah ai ka dulur salaki hewa aya kitu bedil ece mah ai ka salaki narima dengan segala kekurangan dan kelebihannya ai ka dulur salaki teu narima salah banyak rumah tangga gagal hanya karena perkara seperti itu kok yang tidak menghargai nyaah ka salaki nama ece teh tapi kunaon ka dulur salaki teh nya gitu apakah karena beda penghasilan apakah karena beda latar pendidikan yuk jadi poin pertama lamun hayang diterima salatnya ulah gibah setelah orang taat kanu jadi salat Anjeli biare jename muhabbat teh ibu lurah mere gehese bo cek tadi memeh milampah taubat nasuha geura pentah hampurana memeh milampah taubat nasuha beresan hak adamina moal dihampura ku Allah lamun dosa ibu ka hak adamina can beres komo tah dosa ka kolot komo dosa ka guru dosa ka dulur tah dosa ka dulur dosa ka tatangga tah dosa sabalad ulin balad gawe loba dosa teu karasa pantesan urang mah heueuh tak kitu nya punya
Jadi gening awak urang teh teu leuwih bersih tibatan awak, teu leuwih bersih tibatan awak. Geus hirup mah ceuk kieu we, ulah sok ngomongkeun sing kompak, ulah sok ngomongkeun, ulah hayang diomongkeun, ulah piomongeun, ulah bari nyorongot atuh. Oh jika nu keheul ulah ngomongkeun batu, ulah piomongeun, ulah hayang diomongkeun. Pan aya eta jalma ongkoh embung diomongkeun. Tapi kalakuan api omong segitu geus di naon, geus diwarah, di papatahan, disindir, di kumaha ge teu robah-robah kalakuan teh. Aya nu kitu aya. Cek pamajikan apa? Coba atuh Pak, ngeuseub teh make aturan coba. Kumaha eta? Kumaha cek salakina? Aing mah lain ngeuseub eta mah nulungan lauk ti karelep. Bo jadi fix lamun bener orang sholat hayang diterima, bersihkeun tina bersihkeun tina gibah. Nah, terutama untuk para istri, jangan pernah membantah perintah suami sehingga sholat kita tidak ada. Nah, nu katilu nu sholatna moal diangkat sanajan sajengkal nyaeta wa akhwani mutasarimani, dua saudara yang bertikai, dua dulur anu parasea satungtung eta jalma pasea teu silih hampura moal diangkat salatna boro-boro ditarima, diangkat ge sajengkal dina luhureun silah henteu. Dulur nu parase aya geuning nepi katana beureum aing teh hayang ngahampura. Bedas eta jalma ngalewihan pangeran. Betul? Ibu pasea 3 poe ge geus goreng eta komo tahun-tahun komo bulan-bulan. Heuy. Nu sok ngunek-ngunek, nu sok dendam, nu sok teu ngahampura ka batur, anu sok ngucik-ngucik we kasalahan. Batur meuni eueuh hampura. La ilaha illallah. Eta gara-gara ibu teh silih hampura, aturan ka warung jarak 10 meter kuat nguliwet jalan teh. Tuh cak aing kadang-kadang sempit dunia oge, betul. Mantak ulah sok ruj. Ulah sok ruj. Ih. Ieu mah ceuis rek ka warung. Aya ceuis toh di warung, nah kot nguliwet, teu tulus ka warungna. Tuh rugi jalan anu parasea teh kitu cek. Dunia sakilegana sempit, betul. Nya dunia sakilegana sempit. Lumawi keur urang sadaya nama cek. Rumasa urang mah butuh ka jalma teh, betul. Rumasa butuh ka batur teh ulah sok parase. Atuh cenah lamun di dinya urang kabeneran pasea tong lila teuing. Betul. Ulah lila teuing, ulah leuwih ti 3 poe. Bapak aja sing gede hampur panjalma teh eta teh ceuk kieu aya anu babari ambek babari naonana babari ngahampurana aya tah aya deui jalma teh hese ambekna mah hese oge naonana ngahampura aya anu babari naonana ambekna hese naonna betul ruji teu tak bisi di dieu aya jalma nu sok parasea nya teu akur jeung dulur, teu akur jeung baraya, teu akur jeung tatangga, sing nyaah kana sing nyaah kana salat ce. Mangkaning atuh amal urang direken ku Allah teh nya salamat henteu gumantung salamat salatna. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Perkara nupang heulana diadili ku Allah di poe kiamah, nupang heulana dihisab ku Allah di poe kiamah teh adalah salat. Lulus salat urang, lulus dianggap lulus sakabeh amal urang. Salamet salat urang teh ceuk, dianggap salamet eta amal urang kabeh. Tuh. Gagal cilaka salat urang, dianggap cilaka. Mangkaning numutkeun naon keterangan dina kitab Duratun Nasihin mah perkara nu bakal nyalametkeun urang engke di jero kubur teh 4
opat rupa, hiji dawam sol, dua dawam sodak, tilu dawam macakur, opat dawam macatas. Tah hiji dawam sol, dawam salat pepeujeut eta urang ulah wani-wani ninggalkeun da urang teu apal salat nu mana tah nu bakal nepi kana ridha Allah. Betul, salat nu mana Bu nu bakal nepi kana ridha Allah? Mantak lamun ibu ayeuna nyaah ka keluarga, ku angfusakum wa ahlikum naro, jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tuh, ta'awanu alal birri wat taqwa, silih tolong menolong, tawasobil haqi wa tawasobil sabr, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, silih wasiatan tina kasabaran. Bu salaki ge aya pohona elingan ku ece, pamajikan aya pohona elingan ku kakak, anak yeuh talingahkeun. Zaman saiki bulurah, zaman saiki ieu anak-anak ngora, budak ngora ayeuna lulus SD we geus hese eta, geus teu kabaritaeun eta teh ka madrasah teh, lulus SD naik SMP ka dituna teh Pak Ustad duka kumaha di sami. Hah? Henteu teu pati beda meureun nya, entah kumaha. Ini kenapa? Karena tantangan zaman bukan hanya di Indonesia tapi arus globalisasi menjamur naon nu kieu ye naon heeh teu kolot teu budak rek sakola ngorek balik sakola ngorek rek dahar ngorek eukeur dahar ngorek reka WC mawa reka kebon. Reka kebon mau pacul mau HP. Betul. Keur ngaji ngorek HP. Rek sare oge mawa HP. Tak iya. Ini Bu zaman ayeuna. Kenapa? Karena kita telah memasuki era disrupsi, era serba digital. Ibu lurah mau pergi ke satu tempat, motornya nggak ada dipakai, klik Gojek. Pengen makan ibu sangheuk untuk menjangkor ke sana. Naon atuh? Ibu lurah pengen makan sangheuk, ibu untuk menyamperkeun ke sana. Naon atuh? Untuk menyamperin ke sana ibu. Nah, klik GoFood. Betul? Lupa bawa uangnya juga, klik GoPay. Betul? Pengen pergi, pengen makan gak ada uang, gogorowokan. Duit ge online ayeuna mah geus teu usum dompet. Betul? Gibah ge gibah online ayeuna mah. Ngahaja nyieun grup teh Pak Kiai, ngahaja nyieun grup teh. Nya ngomong nur. Nya ngahaja nyieun grup teh. Mimin, Mumun, Yayah, Eha, Iis, Edah, Edoh didinya. Oh, sarua. Hayo berangkat, hayo kami berjanji. Akan melunasi tang kepada Bang Emo. Bu, teruskan. Jam seberapa ya? Jadi urang kabehan kudu ngajaga karena dawam sol lantaran yo eta nu sok salat ge teuing teuing salamet teuing eta nu sok salat ge teuing salamet teuing henteu ka Juned komo nu tarasol eta nu sok berjamaah ge teuing ka bawah teuing salat komo nu ieu nu sok ngaraji ge teuing salamet teuing komo nu tar tah aya kitu gagabah eta urusan salat. Geus urang teh syarat rukuna cumpon, geus urang teh bersih tidak hadas leutik hadas gude sarurupan heng maneheng ku urang teh. Hatuh heueuh.
begitu amal orang dibawa ke langit kedua, weh dibawa ke langit kahiji amal saya ieu teh amalna Hedi, amalna Kang Andi, oh nengan nu aya ngaranan we aing. Amal saya ieu teh amalna Andi jeung saha teu kadeuleu jeung Juhedi, amalna Bapak Andi jeung Bapak Juhedi. Begitu dibawa ke langit kahiji bong tembus alhamdulillah. Da ieu mah nu duaan mah tara ngomongkeun batur ai keur sare mah. Ieu mah nu dua tara ngomongkeun batur, borah ngomongkeun batur ditanya ge ku aing teu ngajawab. Jadi amalna salamat di langit kahiji oge. Wow, salamat. Oh, nya. Oh, pokoknya mah amal Pak Andi, amal Pak Juhedi, amal Mubalig, amal tukang son sinsem ngajedog heula cicing. Amal tukang son sinsem. Hah? Oh, seeta. Oh, son sinsem eta. Amal seeta. Amal saya itu amal namu balik jeung tukang son sinsem. Pan ari Mubalig jeung tukang son sinsem mah mitra. Kita Jin dan Jun ya. Nya. Sepaket ieu mah gitu. Itu moal sukses acara lamun eueuh son sinsem. Betul. Ngan hampura mangnya bisa salahnya. Ieu mah bisa salah ngomong kami hampura. Zaman ayeuna pake teu kop salah pan. Mau viral, bisa juga tukang es engke. Tuh. Amal saya ieu teh amalna Banser ujung saha? Jeung tukang son sinsem jeung Mubalig. Begitu dibawa ka langit kahiji tembus alhamdulillah. Da tara ngomongkeun batur ai keur sare mah. Ngan dibawa ka langit kadua mentok eus teu bisa liwat. Nah sebab ieu amalna hayang dibalas kudun, hayang dibalas ku dunia. Naon eta? Naon? Osok puasa nama rajin puasa ngan hayang dibalas kudun. Osok sedekah nama hayang dibalas kudun. Eueuh ngasupkeun kenceleng 2000. Ayo ngasupkeun 2000 aya doa sakala dupenta. Ya Allah. Ya Allah Gusti tulungan atuh Gusti. Gusti abis sedekah 2000 Gusti. Paparinan atuh coroke abdi Gusti paureudemelan anu sae Gusti. Pun anak Gusti pun anak. Kamari ge pun anak daftar ka polisi teu ditarima. Pedah gara-gara ompong. Teu ngarti. Kapan ai perang teh meureun patembak-tembak lain pagegel-gegel. Eta ngasupkeun duit 2000 sakala dipenta. Sakala dipenta kumaha cek malaikat. Cek malaikat. Emang surga pakai diskon. Bo hayu ya masalahna hese urang sholat teh deuleu bulur apa saya adalah geura bisi bade ka WC heula amal nu katilu amal teh dibaca enggak cak bong di bawah kadin sangaran eta Pak Sanusi. Begitu dibawa amal saya amal Pak Sanusi bang ka langit kahiji alhamdulillah salamat bang ka langit kedua salamat dan hayang dibalas ku dunia. Banser matara ada banser mah di mana we di udag abdi acara ka Bogor muclik bulurah Bogor eta mah pokona mah ka langit geus sajeungkal deui tapi eta banser daek eta mengkondisikan hidup banser atuh apa mah dikubur. Amal saya Pak Sanusi begitu dibawa ke langit kedua tembus alhamdulillah bong ke langit ketilu gening sebab ditolak ieu amal Pak Sanusi. Kedeung ulah ka melotot. Begitu dibawa ke katilu mentok. Kenapa? Karena ieu amal Pak Sanusi teh ngaguruh di dinya alabatan kilat
saking ku hebatna ternyata di jero teh aya sombong kibejaan buruk. Nu kaopat kudu bersih tina ujub. Kunaon jalma bisa ujub? Kunaon jalma bisa ujub? Jalma moal takabur lamun teu ujub. Jalma bisa ujub, hiji bertambah ilmu, dua bertambah harta, tilu jabatan, opat turunan. Nah, hiji bertambahnya ilmu. Hati-hati makan aja. Ulah ngarasa paling ulah ngarasa paling cer. Tuh, Kanjeng Nabi sakumaha kurang pinterna, sakumaha cerdasna, keukeuh daek nampi saran tinu sanes. Tuh, betul. Nu kadua bertambahnya harta, ulah sombong peda beunghar. Ece mobil boga, sawah lega, imah tingkat 2, mobil Toyota, TV Toshiba, motor Honda, taraje teu boga. Rek kumaha coba? Mobil boga, motor boga, taraje boga, ragaji teu boga. Anggar nginjem kana teu boga mobil. Betul. Mobil boga, motor boga, taraje boga, ragaji boga, gantar teu boga. Arek kumaha coba? Jadi urang mah beunghar ge eueuh hamba sampur. Eueuh nu sampurna mun sama kita butuh kepada orang lah karena memang adalah makhluk sosial orang. Tidak bisa hidup berdiri sendiri, tidak bisa. Pinter ge pamere hebat. Jabatan oge pamere batur. Tuh. Nu katilu bertambahnya geus ilmu membieu ceu. Harta jabatan mentang-mentang boga jabatan, bulurah mentang-mentang jabatan. Gaul jeung pejabat bae tara jeung rakyat. Ai sasalaman teh jeung nu ngora mah salaman. Oh, mentang-mentang para jabatan eta mah sasalaman ibu lurah jeung nini kuat. Oh, mentang-mentang. Oh. Ternyata Pak Sanusi senyumnya manis loh. Bo, ulah sombong. Mentang-mentang boga jabatan. Awas. Setinggi-tingginya jabatan, pensiun anggarnya bulurahnya. Tuh, mantap karek bager mah ulah ngadaguan pensiun ngebejaan. Ai keur aktif jadi PNS. Ini asa pang PNS na ari geus korbannya ari geus pensiun landah lendehnya karesel cenah pensiun mah baheula ka mana wae sia ya aing nyarekan sa sebenarnya. Anu sabar sih anu kaopatnya gara-gara turunan teu peduli erek Habib erek non Habib selama dia tidak takwa kepada Allah. Kemuliaan bukan berdasarkan keturunan tapi berdasarkan ketakwa. Jadi pun poe ieu mah ulah nguruskeun nasab batur dan nasib urang ge teuing salamet teuing sakitu. Tong milu nguruskeun nasab dan nasib urang ge teuing salamet teuing. Fokus we kana diri urang, ibadah urang ge teuing bener teuing henteu. Teuing takwa teuing encan urang oge betul. Nah, gitu. Eueuh naonna eueuh punjul. Nah rek naon? Eueuh teu bisa nangtukeun rek turunan Arab, rek di luar Arab, betul. Nu nangtukeun mah katakuanana Siti Fatimah oge ditegur ku Kanjeng Nabi. Komo urang, betul. Matak ulah kade bisi di aya turunan Raden, si hargaan aing. Aing gigi turunan Raden darah ningrat biru ieu ya. Kakarak darah biru sombong. Tuh darah tinggi teu sombong. Nyabunya. Si itu darah tinggi teu sombong. Ai si eta darah nya. Atuh betul. Atuh pada dasarna mah urang rek luhur jabatan rek kumaha ge angger waktuna maot mama. Komo urang lain pejabat lain naon presiden lembaga tertinggi negara waktuna maot mah maot den. Gubernur ge waktuna maot mah maot nur. Betul. Bupati camat mati betul. Lurah tuh bos itu sebut paeh bu, bos itu bos bercala paeh cenah tuh eta meureun teu bagian BLT bu eta meureun
Awas. Jadi langit katilu ulah aya sombong, langit kaopat ulah aya ujub, nu kalima ulah supaya langit kalima urang tembus ulah aya hasud. Kumaha tah hasud? Hasud mah ngarep-ngarep nikmat batur pindah ka susah napa batur senang, senang napa batur susah. Itu mah muridna loba urang masa eutik hasud dah nya gitu. Awas, hasud mah moal pahili bulurah, pejabat jeung pejabat deui atau ustad jeung ustad deui. Pira aku ustad jeung tukang jengkol gawe naon? Gawe ih tak karak datang meureun ieu mah. Kamar mandi. Tas kiih meureun nya. Aing manahane. Lanjut deh saya bor henteu. Kasih tambahin di seblok dicaboknya. Bo. Duaan. Curiga. Ulah hasud, ai hasud mah tara pahili atuh. Kori jeung kori deui. Kitu kori eta. Mubalik atuh mubalik deui. Tukang son atuh jeung tukang son deui. Gitu. Ekna tukang son eta hasud ka mubalik. Caritana ceuk tukang son sinsem. Kunaon cenah gede keneh mubalik atuh geura dia ka diceramah ka dieu. Aing nu nyekel alat ka dinya. Sok ada yang gede mah ngan wayahna meureun eta alat pejet ku aing jamaah balik ku akang sarua mah geus tarima keun nasib geus milik mah kumaha beungeut tuh betul nya atuh tukang ojek deui lantaran peuteuy apal peuteuy ruksakna ku hileud peuteuy teu mungkin peuting ruksak ku hileud jengkol jajengkoleun atuh betul atuh peuteuy ruksak ku hileud peuteuy jengkol ge ruksak ku hileud. Itulah diantara kita semuanya meujeuh penting teh gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.